Wilujeng sonten sadaya tepang deui sareng abdi Andreas Ori ti kelas 10 si Jabe. Di dieu abdi bareng rencangan abdi nyaeta Aldi Firmansyah bade ngawawancara salah sahiji pengusaha nasi jiwaku janten. Di dieu abdi geus bareng rencangan abdi nu wastana Regita Nadia Putri. Jadi Regita di dieu abdi bade ngawawancara Regita. Terus abdi bade nanyakeun beberapa pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan kahiji, naon motivasi Regita icalan nasi jiwaku? Motivasina awalna abdi diajak ku rencangan abdi jualan nasi jiwaku. Janten emang abdi tos gaduh pengalaman sata acana bahasa SMP tos bisnis gitu. Tapi nya namanya taacan pinter bisnis janten bangkrut. Terus angkena icalan dina Kedua, sabaraha penghasilan sapoena? Penghasilan sapoe mah tangtu eta mah kumaha anu pesana anu order mohon malam teh kan di eta disiapkeun dibungkus. Pilih saha we nu mesen rasana naon wae. Terus enjingna dibawa di Bandung. Jadi nasi jiwaku teh pusatna ya. Mohon di Bandung. Terus nyandak nasi jiwakuna ka sekolah. Emang seberapa sih hargana per bungkusna lah ya? Sabungkusna teh 7.000. 7.000. Berarti murah lah ya. Terus pertanyaan itu, naon sih untung rugina jualan icalan nasi jiwaku ya? Untung namanya lumayan ya. Lamun di store di Bandung nama 5.500 harga. 500 harga tuh. Jadi dinaikkeun deui. Iya. Mun soalnya kan aya biaya transportasi. Sekarang bensin. Ya, sekarang untung. Gitu. Jadi janten di 7.000. Nya sakitu wae pertanyaan nu bisa abdi tanyakeun ka Regita. Mun aya sabaraha pertanyaan deui ke abdi kontak Regita deui. Mun mangga. Nya hatur nuhun geus bade diwawancara ku abdi. Nya sakitu wae nu bisa abdi wawancara. Jadi hapunten bilih aya kelepatan ti undang usuk basa nu abdi gunakeun di basa Sunda ieu. Wilujeng sonten sadaya.